Assalamualaikum wargi-wargi sesmed sampurasun. Masak naon dinten ayeuna? Tah abi mah bade masak ayam sapetos biasa dicikeun sareng terongnya, terongna dioseng we. Ayeuna abi nyiksikan heula ieu si ayamna. Tong bosen-bosennya ningali konten abi teh masakna teh cikeun deui da kumaha eta teh karesep murang kali efek teh geranya ieu teh abi teh pas nyancikeun teh gagal besti. Nah bisa gagal kumaha we adonanana teh anu edek nyieun ieu geuningan nyeun gehu lain nyancikeun atuh biasana sok tarigu kering teh nya dikena ayamkeun anu saukur baseuh ieu mah geus dicayan heula heuk seueur teuing ngaranyayanana teh. Jadi we jiga nyieun gahu keun bae nya nu penting mah ieu teh daging ayam katariguan anggap we lah cikeun rek gagal rek teu da angger engke mah dituang nya bari ngantosan eta ayamna asak ieu abi bade nyiksikan heula terong. Tah terongna teh bade dioseng seperti biasa we, disiksikan teh dikieu-kieu ku abi teh besti. Upami masak terong sok dikumaha nah di balado atau dioseng seperti biasa sara abi. Tah disiksikan kieu teh bade dikeuman da bisi hideung atuh si terongna teh tong hilap caina teh diuyahan heula sakedik ngeus teh hideung eta teh si terongna teh jeung kaluar getahna. Tah terus we disik-sik tepi ka ieu beresna nya besti geus beres kieu mah si terong teh urang simpen heula we dina cai dikeuman teh anu ku uyah teh. Tah kembali lagi ayeuna mah ka anu tadi caritana cikeun efek teh kalah adonan kawas nyin gehu teh urang balikeun tuh terus asak deui geuningan urang angkat urang jahitnya urang tiriskeun tos tiris minyakna urang kana ieu piringkeun besti tuh urang jahit nu hiji deui tuh nu sajirangan deui geus asak. Urang lanjut ayeuna kana ngagoreng ieu naon teh ngaran teh terong entong salpoknya kana minyakna nu keuruh eta teh urut ngagoreng tahu jeung nog daripada dipiceun mending dipake masak ieu nya terong keun we jalan tah oge da teu naon lah karek sakali make ieu jeung lebah we deh nya mun dipiceun teh tong hilap dioseng-oseng teras dituruban ngamehi lepuk ieu teh si terong teh seperti biasa abi mah ngabumbuna teh nya digurih roiko we pedes sareng eta pecin tuh tos asak deui tos beres deui besti masakna ge tinggal tuang ieu hayu urang taruang ayeuna mah.